Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkeun dina milari milik rezekina kahatut dibarokahkeun. Amin. Urang teraskeun deui hanca carita dina judul Galura Gunung Malaka bagian ka 15. Mangga ka sadayana caraketan. Satuluina Kang Tarman dibere tugas anyar ku Juragan Banda maturan sirabok. Jang maturan Juragan Banda kana ngalakonan sagala rupa pagaweanana. Aya ku kitu cenah ieu Juragan Banda teh jalma anu berat beunghar dina neangan hartana teh lain ukur kalawan hasil tina menang usaha, tapi oge kalawan nginjem-nginjemkeun duit ka kadang warga nu butuheun kana bantuan ti manehanana. Tapi dina nulunganana ieu Juragan Banda minjem-minjemkeun duit ka kadang warga sok make tai atawa pangleuwih. Malahan mah tika nengahan kadang-kadang tika sarupa jeung hutangna dina ngaribaan atawa ngaleuwihanana teh. Singkat nama ieu Juragan Banda teh kaasupkeun hiji rentenir Juragan rentenir di waktu harita. Kumaha cenah ari si Usrip? Ari si Usrip dipasrahan ku Juragan Banda pagawean jang nguruskeun doma anu baheula mah dipasrahkeun ka aki na teh nu geus tilar dunya. Samang-samangsa si Usrip keur leutik keneh mah eta ngangon doma teh dipasrahkeun teh ka si Ucup. Anu ayeuna si Ucup mah digawekeun ku Juragan Banda ditamahan ku sababaraha urang pagawean anu sajan nguruskeun kebon anu ditinggalkeun ku Kang Tarman jeung si Usrip. Si Usrip dina ngangon domana asa kagagas hatena teh sabab masih keneh napal dina ingetan si Usrip baheula mah cenah ieu ngangon doma teh sok duaan jeung akina. Malahan mah kabayang deui ku si Usrip kumaha kejemna Juragan Banda samang-samangsa aya hiji domana anu leungit tuluy kudu digantian ku nu jadi akina. Malahan mah akina ge tika dititah gawe kalawan teu digaji anu panungtunganana tika kagegeringanan sabab meureun capek teuing digawe di Juragan Banda. Malahan mah taneuhna ge tika dijabal sesa taneuh anu ngan ukur sajengkalna sanyangkewok sacangkewokna saeutik-saeutikna teh sabab akina teu mampu mayar hutang ka Juragan Banda lantaran kaburu tilar dunya teh. Dina hiji sore kabeneran Juragan Banda cenah keur init dibaturan ku si Rabok, malahan mah dibaturan oge ku Kang Tarman. Anu jaga imah waktu harita ditungguan we ku Biicih pamajikanna Mang Tarman teh. Teu lila ti dinya samang-samangsa Biicih keur ngadaweung we dina teras imah Juragan Banda. Da pagawean mah geus beres, malahan mah manehana cicing di dinya teh ngan ukur nungguan imah sabab nu bogana acan mulang. Cepul cenah si Usrip teh datang bari mawa kana domana digiring-giring. Malahan mah ayeuna mah manehana teh geus kadugaeun mangul kana korang anu dieusian ku Jukut.
sabab ayeuna mah si Usrip ge geus rada gede. Sanggeus baras beres itu iheuna malahan manggeus kacai sagala rupa. Satu leuyna direret ku Bi Icih anu jadi indung kukutna si Usrip teh. Usrip, anjeun geus kacai? Atos mah nah kitu mah. Alus ari geus kacai mah. Geura atuh eta naon? Anjeun buru-buru dahar. Ari mah atos tuang atuh mah. Enggeus emak mah. Ngan meureun tinggal bapak maneh. Da can balik ayeuna mah. Kitu nya mah. Atuh Usrip ka pawon heula nyana ka daharat. Hayo borosok. Dahar heula supaya jongjon ari geus dahar mah. Atuh mah nya Usrip mam heula. Sok jung dahar heula. Sababaraha waktu kaselang si Usrip beresna geus dahar geus beres tina daharna satuluna mah nyamperkeun ka nu jadi indungna. Kanu jadi indungna diuk di teras imah. Ari Bi Icih mah cenah keur nyanghunyar lamar we bari ngadahar ngabulaeh we nyempah kitu we cenah. Waktu harita ari kadang warga anu awewe mah osok dina ngeusi waktuna teh kalawan nyempah. Bari diuk si Usrip satuluyna nyarita, "Mak, ari papa teh nuju ka mana? Sareng deui ari juragan Banda katu Kang Rabok ge asa teu katingali. Eta teh can aruih kitu mak." Pokohan Usrip eta teh. Maranehanna teh cenah aya pagawean arek nagih kitu ka saha kitu tah. Sabenerna mah Bapak anjeun teh geus ngomong wae ka emak teh. Yen cenah manehanana ngarasa teu geunah ari kudu digawe maturan Kang Rabok mah. Ngelu-ngelu ajang juragan Banda. Komo tika nagih malahan mah tika kudu popolotot lamun eukeur nagih teh. Sanajan ku emak oge kasaksian jeung kanyaho emak oge kitu. Bapak anjeun teh misalkan kana ilmu bela diri, ilmu main pok mah, ilmu pencak silat. Tapi da lain jang pikeun pagawean anu saperti kitu. Eta mah diajarna oge jang ngabela diri, tapi ieu mah kalakah ngadon dipake naonnya maksa kitu tah. Jang dipake nagih hutang. Kitu nya mah nya atuh eureun we. Atuh ari eureun kumaha? Nyaho sorangan. Ayeuna mah pagawean teh meuni ka hese. Itu ieu ge teh ngahasilkeun kapan kasaksian meureun ku anjeun. Emak ayeuna di dieu digawekeun, anjeun oge digawekeun. Kapan geuningan urang teh ayeuna mah geus bisa ngomean imah jeung geus ngagedean imah. Malahan mah bapa anjeun teh geus niat lamun geus boga milik mah arek nebusan deui taneuh anu ditinggalkeun ku bapa hidup. Mudah-mudahan we atuh 2 atawa 3 tahun ka hareup mah eta taneuh anu ditinggalkeun ku aki hidup teh anu dijabal ku juragan Banda teh bisa katebusan. Padahal mama ulah ngarepotkeun atuh mak. Keun we ari taneuh mah taneuh wae mah. Da kan Usrip oge geus dirawatan ku emak meureun. Hari ningali kana kitu teh mah. Tapi emak teh jeung bapa anjeun teh asa can cacap. Istilah nama ngurusan anjeun jeung ngajaga ka anjeun. Lamun acan ngabalikeun deui kana taneuh anu bareto dititip-titipkeun ku aki anjeun. Kitu nya mah ceup cenah si Usrip teh ngadenge kana wangkungan tinu jadi indungna saperti kitu mah manehna ngahuleng karasa ku hatena yen sanajan Kang Tarman jeung Bi Icih kaasup jalma atawa kolot pulungna, tapi karasa pisan ku si Usrip kanyaahna ieu indung bapana teh. Kira-kira wanci sariak layung jebul cenah juragan Banda teh naik kuda nu kaayaan naik kuda dituturkeun ku si Rabok jeung Kang Tarman. Manehana mah duaan leumpang we nuturkeun kudana juragan Banda. Datang deui geus beres balik deui tina lalampahan pagaweanana
anu cenah ngomong nama geus nagih ka jalma-jalma anu boga hutang ka juragan Banda. Ari biji sanggeusna ngaladenan nu jadi dunungan anak barang dahar sore waktu harita sanggeus rada beres mah cenah pamitan weh. Da kitu ari biji mah ari kira-kira geus waktuna sore, kira-kira sore mah geus beres itu yeuna sok balik ngeusian imahna juragan Banda mah ditinggalkeun we. Kajaba cenah ari Kang Tarman dina hiji waktu selang-selang jeung si Rabok osok giliran jaga ngajagaan imahna juragan Banda anu dina waktu harita ieu Kang Tarman jeung si Usrip mah geus balik ti heula. Kebat lumampahna biicih anu sanggeusna beres ngaladenan barang daharna juragan Banda dibaturan ku si Rabok. Biicih mah balik weh nuturkeun salakina nu geus balik ti heula tea jeung si Usrip. Samang-samang sanggeus datang ka imah katingali Kang Tarman teh karak beres pisan cenah. Oge garak beres pisan oge dahar ngan ari si Usrip mah tadi geus dahar di imahna juragan Banda. Sanggeusna nepi satuluyna kadenge Kang Tarman nyarita. Kumaha hiji juragan Banda teh cenah geus beres tah. Barang daharna atawa pagawean di juragan Banda geus beres nya kitu anjeun diizinan balik geuningan tah. Atos Kang sakarupana atos beres malahan mah ada biasana oge meureunna. Kuring teh osok balik teh kira-kira wanci asar ngan meureun tadi mah nungguan heula imah we jeung Cang Jongjon we meureun ari can ngaladenan nu barang tuang mah. Mereka bangun anu capek jeung bangun nu jauh pisan lampahan teh. Ari tadi teh geus di mana kara Kang? Nagih budak di balang siar teh. Ceuk bici. Bari manehana teh diuk. Sabari nuna kana cai inumeun manehanana jeung salakina. Katingali ari si Usrip mah. Tadi keneh bari gogoleran teh. Jika anu lenyap-lenyapan arek sare ningali kana kaayaan si Usrip nu keur sasarean saperti kitu. Pok Mang Tarman nyarita jiga anu teu malirek kana pangjawabna omong-omonganna ti biji. Usrip tong kamalinaan anjeun sasarean wayah kieu keun memejona sarupna sakedeung deui ke magrib pamali cokolot mah ke bisi kasarean. Nya Pak Usrip teh asa cara rangko cara rape. Ari kitu teh mah tenang tak mundakeun teu tunggang tanggungnya. Tapina tadi teh asa panas pisan poe teh. Jadina asa laleuseuk. Kade atuh. Deui capek mah ya, capek. Da ngaranna oge barang gawe keun kembae. Ngan wayahna lamun arek dideureuhkeun oge geus salat magrib. Abeh jongjon tan kade we salat isya tah katinggalieun mendingan kewe. Arek sare mah geus salat isya ame jongjon hari sasarean mah teu jadi masalah ngan ulah tika sarenyaan kade jadi sarenyaan kitu tah pamali sarupna cokolot mah kahiji deukeut kana panyakit kaduana kitu we deui bisi sarena kamalinaan tur anjeun tinggalkeun kawajiban salat magrib jeung salat isya mulai jadi kaliwat. Nyapa Usrip ya terang ceuk si Usrip bari manehna teh kunyang hudang diuk sila ipis nyang hareup ka nu jadi inung bapana. Yo iji ari barang siar mah tadi teh akang teh tika ditu kabilang jauh ceuk Kang Tarman nyambung nyarungsung kana hancak piomongkeun jeung nu jadi pamajikanana. Nya tika ka Cikolotok sagala rupa ka itu. Jauh geuningan eta teh Kang. Nya eta jauh nama jauh. Lamun disebutkeun mah capek oge capek. Ari juragan Banda mah tumpak kuda we da geunah. Ari akang jeung si Rabok mah ngiceudeuk nuturkeun. Dipikir-pikir mah ngadon-ngadon iring-iringan we
mapai lemur jadi hayang seuri nutur juragan ari ku kitu teh mah henteu nak munakeun teu capek teu beberatan ngan edas we kudu lumpang. Tika aya ngaliwatan 2 atawa 3 lemur kapan ka pasir kolotok mah nya tuh ari kitu teh mah urang teh meureunnan kudu ngawayanakeun sabab ka jalma mah urang teh keur jalma anu digawe keur ngadunungan keur jadi istilah nama bade ka ti juragan Banda capek saeutik atawa jauh saeutik mah wayahna we meureunnan nya Kang. Ari perkara pagawean jeung wayahna seperti kitu mah teu jadi masalah sabab masuk diserlang eta oge heula atawa jajan ka warung ai dina kitu teh mah istilahna mah kabawa senang akang teh kahiji jadi ulieun ka lemur-lemur kaduana bisa jajan di jalan ngan pedah meureun akang teh tuh di bidian kudu barang bawa we kudu mangmulikeun mawa oleh-oleh kanu di imah kitu tah. Sabab akang teh teu nyokol duit jeung kupiraku we sabab kadaharan oge sarua we kadaharan warung mah meureunnan kadaharan anu aya di imah cara seperti goreng pisang goreng aci jeung goreng cau kitu tah atawa ulen sakitu kadari itu we jajanan warung. Inti nama Kang mari ku pagawean mah kitu tah tuh jadi masalah capek jauh kitu teh mah sok asa kahibur ngan hate mah asa ku teu tega kitu tah. Tadi aya jalma geus aki-aki can bisa bayar hutang tega ku si rabok mah dicabok jeung dipolototan nu sagala rupa eta teh. Akang mah teu pipilueun kitu teh mah jeung dieu teu hayang we tugas akang mah bisi aya rampog atawa anu ngabahayakeun kana keamanan juragan Banda kitu tah. Akang mun tugasna jadi pasang dada teh mah jangnang tayungan juragan Banda. Tapi ari nyaksian saperti kitu mah akang teh jadi teu tega. Lamun teu ngawayanakeun mah meureunnan hayang ganti pagawean rek minta usul ganti pagawean kitu ka juragan teh tapi asa can wani sabab kapan akang teh meureunnan karak bubulanan acan lila acan tahun-tahun geus piraku menta deui kitu tah. Ieu mah nganukur istilahna mah ngomongkeun kana Bang Baluha teh hungkul iji. Tuh ari ku kitu teh mah nya kembae meureun akang sabab urang mah meureun jodolna oge di jalma anu digawe teu bisa majar kumaha itu ieu nama ngan lamun aya kasempatan atawa aya lolongrang mah menta pagawean nu sejet Eta ge geus dipikiran ku akang teh tapi cenah teh kahareupna mah ieu juragan Banda teh arek balang siar deui kanu jauh rek mawa hasil tatanen atawa barang dagangan ka kota-kota ngan meureunnan biasana lamun aya saperti kitu teh cek Kang Rabok teh mah ieu juragan teh osok rada lila sabab meureunnan di perjalananana osok tika aya poena malahan mah tika kungsi cenah ini ngajajah lemur barang dagang balantik kitu tah ngirim barang tika aya saminggu 2 minggu ninggalkeun lemur teh ieu mah bisi engke akang bebeja aya pagawean maturan juragan Banda atawa ngirim barang ka tempat anu jauh tek tika teu pulang poe kitu henteu buru balik tika ngenong di tentu tadi lemur gitu tah ulah kudu heran kitunya Kang. Kemae atuh dari perkara nu kitu mah ngaranna oge meureunna sawo bagianna tina pagawean jeung akang oge asa kurarasaan mah asa pernah nyarioskeun perkara eta teh juragan Banda oge kitu ka kuring ceuk piiji nemalan kana wangkonganana Kang Tarman. Syukur atuh ari anjeun geus pernah ngadenge mah kita asa pernah ngomongkeun ka akang oge tapi ieu asa-asa geus kadenge sora bendung ayo urang kacai heula atuh
Oh, ayo Usrip urang kacai urang berjamaah di Tanjung icih ulah kamalinaan yang geus sore teuing. Wah, karungu pisan geus aya suara bedug atuh aya urang kacai. Sanggeus kitu mah waktu benar pisan geus nunjukkeun waktu kana magrib malahan mah mangsa harita ge geus mejehna sareupna panon poe geus sumurup nyusup kana tongong gunung. Wanji maju ka peuting. Waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna. Kumaha lajengan caritana banyak diantos wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.